Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa amma sahibul ghibah la yaghfiru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sabadana sim abdina haturkan salam tahiyatul mubarakah min alamatil islamiyah. Langkung tipayun hayu urang sami-sami panjatkan puji kali syukur ka Allah anu maha ghafur. Shalawat sinaran salamna mugia tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegar kantun ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'un tabi'atna, turudugikakeun urang sadayana salaku ummatna, muga-muga kami syafaatul udma timantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratan kiram, kersana Bapak pengatur waktu pada acara musim abdi diberikan hormat kalayan pamudah-mudahan dimuliakan ku Allah. Oke, anu musim abdi diberikan hormat pimpinan sekaligus sesepuh pondok pesantren Riyadul Mutafakirin, kersana akan sekeluargi anu sangat-sangat kusim abdi diberikan hormat kalayan dimuliakan ku Allah. Oke, kepada warga masyarakat anu nampak hadir di tempat anu pamudah-mudahan riungan urang sadayana masing janten amal soleh sampai di yaumul mizan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana simak dineraskan kana cariosan, simak dibadai nyuhunkan heula dihapunten tina sagala kalepatan, terutamina tina lisan abdi anu mantak ngabentur kana tur, ngabelentrang kana terang, ngabeletek kana kelek kumaha kinten-kintena sejang hapunten ka disim abdi. Alhamdulillah, kama timbang walat disim abdi makan tos disuhunkeun deui sejauh pisan ngahapunten ka sadayana. Kunaon sababna make nyuhunkeun dihapunten tina lisan? Sabab saur Syekh Zarnuji dina kitab Ta'limul Muta'allim, yamutul fata min asrati min lasanihi walasa yamutul mar'i min asratir rijli matine wong kebab kepaleset lisane ora kok matine sebab kepleset sikile. Jadi anu mantap nganut anu mantap ngarusak kana urang teh nyaeta keplesetna lisan. Da ari anu keplesetna suku mah moal mantap maotnya. Nah ari lisan eta bisa kepleset atuhnya tiasa naon contona nyaeta ngomongkeun kagorengan batur alias gibah. Lamun ngomongkeun bari bener eta gibah ngaranna, lamun ngomongkeun bari salah eta mah fitnah ngaranna. Ari gibah eta asalna tina kata goba yagibu goiban, artina teu katingali. Anu ngomongkeunana di dieu, ari anu diomongkeunana di ditu jauh bari teu katingali. Mantap anu ngagibah mah tarawani ngomong hareupeurnya leres
Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Apakah maraneh resep ngadahar bangke dulur maneh sorangan? Pakarih tumuh tangtu maraneh kabeh bakal ngerasa geuleuh. Tuhnya pelaku gibah mah di akhirat nanate setiap aib anu kaluar tina lisan urang eta teh bakal jadi bangke. Bangke di mana? Ti jelema anu sok digibahkeun ku urang. Tuluy eta si bangke teh di dahar urang. Ai urang mah nya tong borogang ngadahar bangke. Ngambeunana ge urang mah geus hayang utahna resep. Ieu mah di dahar. Allahu Akbar. Mangkane urang mah ngagibah teh geus kitu biasaannya. Komo lamun aya riungan-riungan kieu mah nya pasti tah minimal salah sahijina teh aya nu ngomongkeun batur. Ari mimitina mah heueuh ngomongkeun sinetron. Ih cenah urang mah resep ningali si anu teh sok jadi inget si itu. Nah mah biasa kitu cenah. Yeuh teu apal maneh mah. Apa cenah mah kitu we kayak itu nama Allahu alam nya. Eta teh pemanasan cenah, pemanasan gibah. Manehanana teu sadar setiap aib anu kaluar tina lisan urang eta teh tanpa sadar manehanana teh keur ngetransfer amalna ka jelema anu sok digibahkeun ku urang. Leuheung lamun amal urang naloba kumaha lamun saeutik? Beak badan amal urang naon teh ya tuh anu bakal ditransferkeun iwati ka gorengan batur ditransferkeun ka urang. Mana eta ladang gibah, mana eta ladang tahajud, mana eta ladang puasa, kabehanana hangus sabab naon? Sabab ieu tah lisan anu teu bertulang. Gusti, mana amal abdi anu baheula ladang capek, ladang tahajud, ladang nahan tunuh, mana Gusti amal abdi anu baheula anu dipake bulan 20 teh teu aya catatanana ieu teh Gusti ka mana? Saur Gusti Allah tuh pahala maneh geus dipikeunang ka si anu sabab maneh baheula ngomongkeun aibna. Kumaha ari geus itu? Nalangsa leuwih dina langsa hanyakal leuwih di hanyakal. Nauzubillahi min dzalik. Mantak saur kanjeng Nabi, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ari gibah eta leuwih banget tibatan zina. Nah, apa biasa gitu ya Rasulullah? Ar-rajulu yazni lamun mah aya jelema zina, summa yatubu tuluy manehanana teh tobat ka Gusti Allah. Fayatubullahu alaihi, maka Gusti Allah bakal dihampura eta si jalma. Beda deui anu sok gibah mah. Wa amma shahibul gibah, jeung ari jelema anu sok ngomongkeun ka gorengan batur, la yaghfiru lahu, moal bakal ngahampura eta si jalma hatta yaghfiru lahu sahibuhu, sehingga keun kudu mentah heula hampura ka jelema anu sok diomongkeun ku urang. Leuweung eta teh lamun baturna bare hampura, kumaha lamun henteu? Timbul we pertanyaan. Nah, da cenah urang mah tara anu ngomongkeun batur mah ngan ari ngadengekeun mah osok atuh sarua we eta nya gibah kene. Da batur ge moal sapati-pati ngomongkeun lamun eueuh anu ngadengekeun mah piraku batur oge nya ngomong sorangan mah pasti aya anu ngabantuan. Jadi antara anu ngomong jeung anu ngadengekeun eta teh sarua gibah. Kumaha atuh cenah da ari henteu dilayanan teu didengekeun ge urang bisi jadi bahan gibahan. Sarios kuduna mah urang teh bersyukur digibahkeun ku batur teh. Naon sebabna? Sabab pas nalika urang digibahkeun ku batur, urang teh keur narima transferan amal ti batur. Jadi urang mah teu kudu capek-capek ibadah dan oge bakal aya transferan ti urang. Tah jadi intina nama urang teh kudu bisa ngajaga kana lisan, sabab lisan bisa masukkeun urang ka surga
lisan oge bisa ngabeskeun urang ka neraka. Mun sakitu bae anu kapihatur kirang sinareng